ngomong mah babari teh ngomong. Babari teh ngomong babari. Heuh, mantep kayak jelema sok heran gua lagi. Jelema motorna pareum mah dudut. Asal diselah dudut terjadi. Geus bae. Heseng kana ti isuk datang ka dohor datang ka asa. Ini ka kiai baca kieu. Manta cai kiai kunaon motor teu lempang deui. Bengkel, tah mah urusan atuh lain cai. Ulah geus seuri bae. Sia salah atuh. Kos kitu atuh bengkel tah mah urusanana. Kabel. Atuh kunaon minta cai ka dieu lah. Cek kita ka moal mangga ka kiai bae cek moal ka bengkel. Emang benar tuh boga duit. Ngecai bae di bere duit ka bengkel teu kalau lain eta maksudna kula mah lain jeung minta cai bae. Ya teu cai teh ya cenah. Dia mah mesin kan urusan. Bismillahirrahmanirrahim tah dia motor Gusti jelema nage nu Gusti jelema boga keperluan tah ieu teh sabodohnya tah. Kok diinum ku jana dibanjurkeun ka motor. Lempang motor. Wah, nah engke di mah inget teh kudu ka bengkel. Siap. Terus siapa pacar dukun aing goblok. Nah